Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinar syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala, rena urang sadaya dipasihan rahmat jeung karunia-Na. Salawat sarta salam urang panjatkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, kulawargina, sarta urang salaku umatna di akhir zaman. Amin. Saderek sadaya anu kusim kuring dipika hormat, Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, tepangkeun wasta abi Hasanadin ti kelas 11 MIPA 2 ti kelompok 5. Kapancen jadi panumbu catur kanggo ngadiskusikeun ngeunaan pro kontra diajar daring. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, langsung we hayu urang buka acara ieu ku ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sateuacan ka intina sim kuring bade ngawanohkeun anggota kelompok saurang-saurang. Dibagi jadi 2 tim, aya tim A jeung tim B. Di tim A aya Satria sareng Apri. Tim A teh anu jadi pro nyaeta anu ngadukung. Sedangkeun ti tim B aya Maya jeung Melis nyaeta anu kontra atau teu ngadukung. Mangga dihaturanan ka tim A kanggo ngadugikeun kumandangna ngeunaan pembelajaran daring. Saur tim A mah, ngeunaan pembelajaran daring teh leuwih simpel, soalna murid teu kedah repot-repot nampilkeun anu sampurna, cukup nampilkeun anu katingali di kamera. Di hiji waktu, murid leuwih seueur boga waktu sareng kaluargana. Ai saur tim B mah, ngeunaan pembelajaran daring teh ngabuat murid-murid jadi males, terus seueur oge orang tua siswa anu komplain ka guru gara-gara anakna stres loba tugas salami pembelajaran daring. Hatur nuhun ka tim A sareng tim B anu parantos ngadugikeun ka mendakna. Ayeuna sim kuring bade ngayakeun sesi tanya jawab. Sok mangga anu bade nanya dihaturanan. Hatur nuhun ka saderek Rizal anu parantos ngadugikeun patarosana. Patarosana nyaeta kumaha carana ambeh murid teu bosen salami diajar daring. Mangga dihaturanan ka tim B ngajawab patarosan ti saderek Rizal. Hatur nuhun ka tim B anu parantos ngajawab patarosan saderek Rizal. Saur tim B mah supados henteu bosen salami diajar daring, guru-guru kudu kreatif. Contohna nerapkeun video animasi dina unggal materi. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos ngadugikeun kumandangna. Ieu acara teh parantos beres. Hapunten bilih aya kata sim kuring anu kirang merenah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.